Eta tempo we banget bodas awak hideung. Salila-lila nyokot nakur keset. Nu nyeni saleutik ke nyokot teh. Bingung amun miluan paket mau boga daging. Gas cicing. Mana rek naon ka dieu? Tumbennya tadi sih can aya muriding. Nawarkeun paket. Aduh, ieu mah kudu buru-buru sieun kabeakeun para botana. Soalnya jarang-jarang. Ih, aing mah kudu buru-buru ieu mah. Aing keridangan ge eueuh. Ih, ieu deh papatung beus. Halangan wae motor saha sih eta teh. Halangan jalan. Itu kunaon sih aya meni buru-buru kitu? Ada tuh. Roman mah kos beli tadi utang. Jaga ya mulut Anda. Kalau begini caranya Anda telah mencorengkan nama baik saya. Saya tak terima ya. Yayan, geus ngadahar naon? Mane gagayaan mah ke bahasa Indonesia. Hor, sok sidik-pidik wae di dinya mah, makana turutan. Najem, nurutan maneh mah lebay. Geus, mangkana hiji, mun arek komen ulah di dieu di Facebook. Siapa sih? Loba teuing ngadahar oseng antawali jadi koplak. Nyaho wae sididi mah ngeunah bi oseng antawalik teh. Komo bari di semur mah. Wih, mantap. Ih, sia mayan leuwih koplak. Antawali mah paranti ngeureunnan isuan budak. Emang nu bener arek ka mana? Eta bi arek nempo parabot ka hareup anu ceban tilu. Mana sih teh? Oh, oke ah. Emang tengah deh, Edi? Yaudah. Tah, ini tah. Parabot ceban tilu. Arek milihan moal bi. Moal teh heula we teu mau duit. Yang geus atuh bi. Hang ke urang nyusul we yan. Ya udah bi urang teh heula nya. Bilas miluan, maeti miluan, pititun miluan, harap tiluan, aya mah muliling dewe nya. Nah yang ada isukan we aya gitu. Karek mariluan deui. Kamana teh Desi? Kita ke di mana eueuh? Apa mulai di kampung lah asukan? Kemana nya? Siayan mah. Kenapa tukang parabot tapi tukang parabot nage eueuh, siayana eueuh. Jika nama geus meunang eta siayan parabot teh. Kamana nya yang geus kamar deui. Gede lare he kampung teh ke kamarana nya. Ini sahanya. Puasa mimpinya itu. Bener itu mimpi. Tawarkeun sudah bener jadi konsumen kurang. Sabarkan tawarkeun. Yang cantiknya bagaikan bayawa. Baru wae ngomong teh, urang mah lain bayawang. Geus naon atuh? Piwir puas. Ada. Gas cicing. Mana rek naon ka dieu? Tapi kurang aya namanya kok paket lebaran, arek miluan moal. Hebat sih nong aya nama. Biasa nama di dieu mah teh deh sini nyekel paket mah. Justru bi, dia genu teh desi, urang disita nyakelan ku teh desi, nyakelan paket. Oh. Jadi kamari teh maneh ka imah teh desi ngomongkeun paket ieu. Heueuh bener bi, arek miluan moal. Kabeneran sia urang ge keur nangguan teh desi teu ngalewat. Biasa nama 3 minggu lebaran geus ngayakeun deui. Sok atuh bi, gak tinggalian halawe ieu. Tah teh kuat. Lu miluan paket ke saha deui nya apa ringung? Pangkok aja. Roman-roman keur galau. Bingung amun miluan paket mau boga daging. Mau boga duit kabeli. Mau boga duit mau beli atuh. Atuh heueus sia teh pangrok, nanaon ge kudu duit mun barang beuli mah.
Aya naon di rok, katingalina ku aing teh kos keur galau kitu. Eta yan, lamun teu desi teu ngayakeun di paket, arek ngaliluan ka saha deui atuh. Emang geus eureun teh desi nyekol paketna. Iya sih. Terus kunaon atuh maneh ngomongna kitu? Tadi ulang ka imahna, eueuh yan. Biasana sebulan 3 minggu ngayakeun di paket. Nguliling heula meureun. Tiga nama yan, tapi kan boleh di kampung halu mah. Oh heueuh oge nya, lamun teh desi eueuh miluana ka saha deui paketna. Oge nya. Heueuh. Heueuh. Ngomong-ngomong ka mana wae tara katingali. Ayo wae di imah ke perawatan. Gaya sama perawatan. Tapi sih mun ditelek heueuh oge sia ngabodasan nya. Kos orai welang sia rok. Gelo gimana kos orangnya nak? Eta tempo we beungeut bodas awak hideung. Sisakan wae mah. Naon eta? Sirsak teu ngarti aing. Kita sia teh lamun cara bahasa sisa jeung beta mah sirsak teh sirik Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong mana pakai perawatan naon eta beungeutna? krim. Krim naon sia teh? Eta sia teh sampai pot 03. Tapi alus ya hasilna rok. Ang tinggal we banget udah agak beda pan. Geus ya beda glowing. Kos katel anyar. Eta sia teh urang teh geus pilihan panci, tapi alik dipilihan teh eueuh tukang pancina parabotan 1003 teh geus 1003. Ih sia mah. Ih sabara rosen mending balik ah. Urang masak can masak sia teh. Oh di paket perabotan sih nang? Heueuh pan aya sembako mah ku teh desi dicekelna urang mah cuma nyekelan ieu doang kan pakai perabotan hungkul. Oh gitu. Heeh gitu. Tapi Sok ya pilih sistemnya kumaha? sistemna ieu mingguan. Saya nama rek nyokot nu mana sok pilihan. Ya we nang urang mah mung nu murah-murah hayang nu mahal. Heueuh nu mahal teh nu kos kumaha. Ya we tah kekeset. Salila-lila nyokotna kur keset nu nyeni saeutik ke nyokot teh. Ulah itu nang kekeset ge anu anyar mah nyeni komo dipake napas lebaran mah. Oh katimbang ke keset. Di kelontongan dia loba atuh kudu nyokot di paket. Hor kumaha urang we nu rek miluana. Oh ya kumaha bibi we kayak dituliskeun ku urang. Geus ya geus sabay. Ih kuat. Ayo wae di lembur ieu mah contohna Bimeti. Nyokot keset. Ih, nah maksudna coba. Yayan, cepat dong. Hei. Aya naon? Janda adu domba dan banyak hutan. Yang satu lagi janda rokun. Begitu suaranya aja. Janda. Emang maneh naon? Bro. Ah, tetep we urang mah janda orang kene. Ada tuh janda. Aya naon maneh ka dieu? Iya kan biasa urang nawarkeun paket Kak kemarin nih. Mana itu paket no? Heeh. Biasanya teh desi. Astagfirullahaladzim jenong. Parah tobat sia teh ulah sok nyokot pagawean batur. Pasti teh desi Allah. Udah mau sing di paket. Pasti disekapnya ku sia nya. Ngomong ke para dua ya siap pokoknya hanya kalau teh. Ulah percaya, mending mana? Dasar. Paket perabotan sih nang? Tuh heueuh pan aya paket ieu mah pakai perabotan urang mah nyekna aya rek papa. Oh jadi paket perabotan sih nang? Heueuh teteh salah ya. Oh jadi Tapi alus ya hasilna rok. Tuh, ada beda pan? Kurang kata-katana. Atuh tinggal. Kita sia teh lamun teu bahasa. Kita lamun bahasa sisa jeung si beta mah. Rasa Itu kan bawa terus. ada Bimeti yang cantiknya bagaikan bayawak. baru wae ngomong teh urang mah ditanya wah. Terus naon atuh? Iwir. Ada. Ini tinggal di kamera dong. Enggak lagi puas. Baru wae ngomong teh. Ih, sia Mayan eta mah antawalin mah. Geus makana hicing, boleh komen mah mangkana di Facebook. Nah, salah ya. Areta tuh. Naon? Lupa nama. Ih, pagi. Nah, Areta tuh. Naon? Kena aja. Hah?